Spanyol sudah udah bisa. Teh manaskeun heula. Manaskeun biasa masak bisa tapi penyalahan. Kasar banget itu. Sok neuleuh batur teh ieu. Manaskeun vario mah eta biasana standar jangkung. Palingan ieu mah standar handap mah teu daekeun pae. Coba standar jangkung. Aduh. Udah tantak. Ya mah ngagawekeun lurah bae eta. Anyar jelema. Aduh, baring amat ieu nyar duit ka mana nya? Aduh, bata teu laku-laku ieu. Woi, ka dieu. Adi ieu geraan. Kadi. Duh, aya palurah eta. Nya, Pak, aya naon, Pak? Aduh, sari-sarieun urang dipanggil-panggil palurah. Nya, Pak, ayo. Aduh, palurah. Urang sari gugup di dieu, di luhur. Komo amun jeung palurah mah sok gugup. Adi jasa ruah kasepna urang, Be. Obe mah dihandap nya, sok biasa dihandap geus deh. Ari kitu mah anu penting mengeunangan eta diuk. Heeh, geus biasa dihandap. Soalna ieu boga obrolkeun ya kana obe. Oh, nya mun, Pak. Ayo gerak. Maklum terbiasa, Pak, di luhur mah. Jadi kieu eta, Be. Kumaha, Pak? Ieu di desa ieu nek kabangun. Heeh. Nek kabangun. Cuma ieu batana saya menang. Oh, bata. Bang Denge cenah obe teh nyieun batanya. Nya, bener. Ayeuna harga bata sabaraha, Be? Oh, harga bata ieu amun di tempat atau langsung ke tujuan? Lamun di tempat sabaraha? Lamun di tempat obe ngajual eta 55, Pak. Oh, 55. Nya. Lamun sampai ka bangunan, tempat bangunan 600 lah minimal. 600. Berarti lamun 1000 600.000. Nya. Oke. Oke pasan eta nya. Eta perlu batana ieu palurah hayang dianterkeun bae langsung. Oh, langsung ke tempat. Aduh, mana kata benang-benang buka duit. Majikan di kenyang-nyang acan. Bener-bener duit geus murah poe nangka bae sugan bae jadi sangu di liwat. Alhamdulillah, batang geus laku. Nuhun palurah. Oh, betul. Be, tungguan lah be dinya, Be. Aduh, kebeneran ya tuh be, bukan duit meureun. Aduh, ais cukul. Ainan, Kul? Wih, kebeneran di mana Kang Be? Di palurah, Kul. Udah deketin Kang, bau. Aduh. Naon ya, naon, Kang? Ya, nanti palurah ya. Kang, kalau bisa menya. Naon ieu, naon ieu? Man. Tadi mau orang tuh nyangu acan memajikan ya. Bu, Karunya amat nya. mun aya mah kitu iman duit Kang. Aduh, atuh duitna ge atuh ke sore cek parulah ge. Sore. Palurah aya di mah gitu. Aya tadi mah tadi ngomongna cenah nek. Jangan Siti. Iya. Tadi ngomongna nek berangkat cenah ka Siti. Benok teh kan. Bener si Siti. Bener. Yang geus nya, obe nek nyataan bata heulan. Oh, sok Nek beres-bereskeun. kan pulang sore Kang ya. Nya. Tungguan bae nya Kang ya. Aduh Siti. Assalamualaikum. Halo, Pak. Taman. Alhamdulillah. Kalau enggak cari. Oh, nun nih, Pak nun. Hai. Cari garewas ya, kadang kapan tamu aku. Enak baru. Iya, bukuan kita. Ini langsung baik ya, Pak. Ya Bapak geus apa karena posisi abdi. Abdi eta lurah, abdi eta jadi istri. Jadi istri abdi eta yeuna apa? Terus ya, batutnya mau kurang teh setengah gitunya. Kurang gitu. Tuh, intinya nggak ada dorenan mana dulu aku ke jabatan. Oh, yang mau. Kamari abdi nempok anak bapak. Iya lah, iya di luar. Baru main baju. Oh, nah. Terus nyisihan. Ada yang barengan gitu menjeng abdi. Aki ya kasih neng tanya. Ambilan dongkap mah eta dikasih. Oh,
Aina mana yang lucu? Nyedak kotor ke mana buah? Palura. Mah? Mah, Palura coba nyedak cai ke dia. Oh ibu, iya bu, tong repot-repot bu. Damang ibu damang. Oh bu, pada ngobrol lah sama bapaknya ya. Nah, yang dikasih neng mau lihat kia Paluranya di kota eta mila yang pada malah terkait-kait. Terus mainnya udah ya, ya telah PPKM cina. Gitu, makanya akhirnya di dia nganggur baik gitu bapak. Lalu tadi iya waduh. Lumayan bukti. Itu jadi namanya. Ayo apa nih saya atau yang lebih baik, Pak. Aku Abi mah sebagai orang tua apa terbiasa kayak gitu. Telah aku sih nggak tahu mah. Sanggup menuntun nak itunya. Duit kayak bukti dah. Ini sekali baik. Tapi ya sekarang kadang Pak. Anak mah eta kolot. Namun ketemu dina naon. Biasanya gitu. Eta mah pagangnya ku bapak daripada hubungan jeung anu pengangguran. Tegadu pada melan gitu kan. Eta otomatis susah. Susahkan anak mah susahkan bapakna. Gitu nya kalau jadi orang tua. Tapi itu mbak, ini sekarang kok Pak. Udah. Nah, kalau itu baik Pak. Ya, abi pada ide iya. Ya. Betul lah, betul lah. Oh iya cai, betul lah. Betul lah, banyak ditampinya. Maga-maga. Aku tuh di Palura kayak nanaw saya. Kayak dahareun gitu maksudnya. Pokoknya menjadi kendus sih di jeung abdi. Kamu geus jadi ke abdi bisa lihat di dia. Lain bapak nyediakeun. Sama kita harus baik putra. Nah, terus gitu bapaknya. Ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kudu semangat ya nyen bata. Untung bae anu ngeten. Geura garing bata. Om teu geura garing mau menang duit ya. Geura garing bata dia nya. Mana ya si obenya? Oh itu tuh pernyita orang si obe. Be, adio, adio lah be. Aduh, Palura. Be, sehat. Sehat alhamdulillah. Arep meriksa bata ya, Kak. Palura. Mohon. Oh, heeh. Ayo burung calik tadi itu ya ngobrol. Ayo orang ngobrol bae dari itu. Ayo. Palura ayeuna di DP-an bae eta bata heula nya. Nya alhamdulillah. Jadi berhubung bata anak panisan dikirim tadi itu. Palura Ah. berarti cuma ngadepean bae heula ayeuna mah. Oh, Nya. nya. Nah, ieu Palura geus tadi geus nyandak ngagesek di tadi dobrokeun teh. Oh, alhamdulillah. Tadi 10.200.000. Nya. Nah, iya Pak Lurah mau 1.200.000. Hmm. Ya, berarti saya sana setelah beres. Beres Rampung. ya. Nya. Hitung lah be, aya teh 1.200.000. Alhamdulillah batang geus laku ku parulah dibeuli. Aduh, penyakit datang deui bae. Naon, Kul? Aduh, Kang. Naon ya? Ih, ulah selama nih, Kang. Dulu Oh, kalau sarua jeung eta Kumaha aya naon ya? kamari teh ganggilan sore nek pinjaman duit teh, Kang. Oh. Ini ayo ngobrolan di tuba yuk, nu adem yuk. Oh, ini ayo. Ayo mohon enggak. Ayo Kang, calik dulu ya bareng ngopi yuk. Entos ngopi pukul tadi. Duh. Aja ya Kakang di mana ya Kang Sukul? Di mana? Oh, terus nyemprot kula mau nambah yang geus bersih segala naon. Oh, kunaon gitu penyakit pare. Iya, puguh hama.
Ama. kudu wal minggu Kang disemprot. Nun Kang. Behelan. Mun Minum teu. Alhamdulillah. Eta non rezeki eta mun diinum Kang. mah. kumaha kita kamari teh ya. Duit. Nya. Aya emang nek minjem seberapa gitu, Kang? Atuh hayangna mah Kang eta 200 je butuh. Nya pemajikan dia mah teu nyangu-nyangu acan Kang. Aduh, ripuh amat Anak Kakangnya. muriang. Harunya nya. Barangna mau pakulian atau abi ge mun nyemprot we tingali. Sawan model kitu biayaan. Ini minjem 200. Kayak ningali nya. Abang nama. Ayo Bukan ge. bae aya Kang. Ayo ge 150, Kang. 50 Kang. Ai 50 na deui 200 Kang wayahna Kang. Kan 50 na di imah burung. Jadi kieu burung Kang ya. Kumaha? Urang nginjemna 200. Heeh. Diberena 250, 150. Heeh. Berarti obe masih boga hutang 50.000 ka ieu. Oh. Jadi Kakang minjem 200, diberes 150. Berarti obe boga hutang 50. Hutang 50.000 ka dia. Oh, nya Kang. Wayah na pikirkeun Kang nya kalau dibayar 50.000 dinya Kang ya. Nya engke ke di imah dibayar 50 nya. Bisi pemajikan nu nagih barang nama. Nya gitu mah, heeh. Berarti obe nu boga hutang ka dia 50. 50.000 deui hutang. Berarti amun geus bayar kayak obe ka dieu 50.000 lunas. Oh, lunasnya. Heeh. Berarti ke sore bae burung bayar hutangnya. Kang, turun burung Kang ya. Nya. Tapi wayah na pikirkeun Kang 50.000 deui nya. Nya engke dipikirkeun. Heeh, aduh anjir lumayan. Bisi pemajikan nu nagih ka dieu barang nama Kang izin. Akang sorang anu izin Oh, ditagih. nya mungkin ka imah di Kayak mun geus dibayar 50.000 ka abi berarti lunas Kang nya. Teu boga utang naon urang. Heeh. Kayak di kabaran Kang ya. Heeh. Kang itu dari diba bisa abi ka sawah deuk nya. Oh, nya engke di dibayar. Nanti pake ge panas. Heeh. Ayo Kang, Ayo. cuan poho pikirkeun 50.000. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Waduh. Kok obe nu boga hutangnya 50.000? Kan minjemna 200.000. Terus ayana 150 dibikeun. Tapi obe nu boga hutang. Bieur